Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Baraya Cakra bisi kapopohokeun maklum pangrumpilna cenah ieu. Aki Mursid anu mangkuk di Bungbulang ayeuna gawena teh ngan lengok deui we ngarep-ngarep anu jadi incu bat ngampleng teu mol-mol. Anu carekna ngan ukur rek sababaraha poe tapi buktina geus ampil leuwih ti sabulan nyabana ka gadog teh masih tacan keneh balik. Lain sakali dua kali mun tiberang teh Aki Mursid sok kajentul we digolodog bari parona mah mencolong ka jajalaneun ngarap-ngarap karena ejeung Widarma teu kaop aya anu rentang-rentang sok curing hak teu weleh ambon sorangan bisi incuna datang. Kurini amah mah sok digeunggeureuhkeun malah bari jeung sok diwawoleh sagala. Keun wae cenah montong di Arab-Arab teuing da puguh aya di indung bapana ieu. Balik-balik kanan aya di dieu budak teh moal aya kamajuan. Puguh ngaran-ngaran cicing da lemur singkur. Budak teh moal nya oge betaheun. Keun sina cicing digadog supaya deukeut ka dayeuh. Santeuna we di dayeuh mah loba pulunganeun sarta picontoeun pikeun kahirupanana. Cicing di dieu mah ngarepkeun naon paling-paling malah suluh meureunan. Musuh we parantua geuning batu oge kumaha. Bisi wae budak teh bobor karahayuan. Ari manehna eta kusok salah ngalarapkeun wae atuh manehna. Dasar si Didi mah. Sanajan bener oge di dieu teh lemur singkur. Tapi teu kurang-kurang aya hadena pikeun si Ujang teh. Pun sina diajar peurih. Kadituna tina peurih jadi peurah. Sina ngarti yen hirup teh henteu babari ceuk sakumaha sangkaanana. Ku kituna tang tu bakal ngadatangkeun pangajaran pikeun dirina. Hirup kudu cileuh kana peujit teh lain wae ngadatangkeun hiji hikmah nu teu kira-kira hadenan ini. Pikeun manehna ngamudi diri dina urusan lahiriah. Tapi oge bisa ngajadikeun pangajaran pikeun nguatkeun budina sarta nguatkeun rohanina. Atuh cenah di dieu je loba musuh. Ari musuh mah teh di kampung teu lidahayu. Jalma nu ngagoreng hate mah teu kurang. Teu matak jadi soal eta mah. Tapi mun hirup di dayeuh Nini, Nini. Yang ngadenge ya oge. Kumaha cenah ceuk Nini teh loba picontoeun. Memang teu kurang-kurang picontoeunana. Tapi oge kapalsuanana teu kurang di dayeuh mah Nini. Hirup teh sigana aing-aingan. Sia-sia aing-aing teh sanyan. Sanajan eta teh teu sakabeh kitu. Tapi sakanyaho aki mah loba pisan ini.
Gerayeuh nini. Iya ke ngadengekeun. Nah, itu teh. Kayan urang mah kapan di dieu. Lamun sakalieun teu boga uyah bisa minta ka batur. Sakalieun kakurangan eusi minyak. Minyak entik kapan bisa ngeclok. Jeung tatangga kabutuh teh silih tulungan, boga rejeki silih asaan, boga karepet silih tulungan. Tapi kumaha ari dayeuh sok. Sakalieun urang kasasekan teh hese pisan minta tulung. Komo mun urangna taya pandangeunana mah madret leret acan teh. Tawasna bae mun aya anu ngaguler oge lang layeusieun. Cing goleda we meureun di emper-emper. Oh di emper-emper toko malah aya anu mirosya ieu lantaran di dayeuh mah kalolobaanana mandangna ke jelema teh tina bungkusna nini. Daek nulung teh lamun ka jelema anu aya araheunana. Ari kanu kokoro mah cadu ieu ngarere. Bodoh teuing we sigana teh. Di wawuhan oge geus cara daek. Matak olok tombok kejo sieunneun di pentaan. Teu gampang nini. Hirup di dayeuh teh henteu gampang. Kurang-kurang namah matak cilaka teu pupugu. Mangkaning di dayeuh mah loba minat. Oh, lamun urang kurang bener ngalakukeun sembah jongkok. Untungna ukur ditajong bobokong. Cilakana lamun heg teh diseret ka pangberokan. Oh. Komo eta bangsa tuan lain deui galakna. Baheula oge waktu aki keur lunta lanto hareupeun toko kabeneran aya tuan mawa anjing gede. Kaki teh rek nyontrol teh. Aki ngejat be nyebut si. Nah, ana habak teh manehna ngababu ku iteuk kana hulu bari merdon bebeakan gitu. Anu matak sinana teh mending oge sina di dieu we nini. Cenah kudu ngalakonan sangsara hogon bae hitung-hitung tapa we. Komo geuning kolot baheula mah nepi ka 40 poe. Teu manggih sangu tapi hari rupe geuning. Aki mursid eureun pidatona. Kop kana batok paragi manehna nginum mani geus medok. Leguk manehna nginum mani mohon akar. Ku kituna mah muntas pidato sailalila piraku we teu ngarasanaang tuhureun ti koro. Harita teh kabeneran Aki Mursid keur ngobrol jeung Nini Amah di tengah imah. Nini Amah nu tadina mah ngawaweleh ka Aki Mursid. Nah atuh ari geus ditemal mah bebe cicing taya guam deui. Teuing pedah kahartieun caritaan Aki Mursid teh. Teuing pedah Nini Amah geus tunuhun atawa teu sanggupen maduan anu antukna mah jepe jadi jempling. Sabot keur kitu kadenge di luar aya nu pupuntenan. Ai brai panto dibuka si horeng teh Madraup jeung Ki Obing ti Nangkaruka. Saprak bareto silih hampura teh ya. Madraup jeung Ki Obing teh jadi meneng ngaranjangna. Cinek nama ayeuna geus jadi baraya, hampir saminggu sakali mah anjang sono.
kira jeung Ki Obing. Yap ka dieu ya boga bako alus ye. Aki Mursid bari ngagentak nyamperkeun mapag ka Sema. Kalacat Madraub jeung Ki Obing arunggah. Sabada sasalaman gukdek duanana daliuk dina samak. Nini amah ngagentak ka pawon rek nyokot cangkir. Sedeng Aki Mursid ngojengkang ka pangkeng rek nyokot bako mole pikeun eusi dompetna anu harita geus kempes. Cacan mulih kene jangkarna teh Pak. Madraub mimiti muka obrolan. Nyaeta puguh bioge. Kedisyawalakeun jeung ninina. Abong kena nganjang ka indung bapana budak teh mending ngamplong sono meureunnan. Aki Mursid bari rutret ka anu duaan. Sumuhun sumawona oge atuh. Nya sabona oge ari di Burama mah piraku teu betah. Kabubuh caket kadayeuh sanesnya. Madraub ngaretila ka Ki Obing. Kamari teh abdi mendakan Ki Jatun di Nangkaruka. Ngaraos hariwang beli aya maksudna nu awon ka bapa. Kutan. Geus lila kitu datangna deui Kiraub. Nada kuring macacan manggihan. Ngadenge oge kakara ayeun manehna geus aya di Nangkaruka. Aki Mursid bari rutet deui ka Madraub jeung Ki Obing, tapi ari liuk beungeut nama tetep ayem taya bangun reuas ngadenge musuh gerotna datang deui teh. Nguping watos mah caya kana tilu dintenna mung kapendakna ku abdi mah name kamari pasosonten. Maksud oge kamari teh bade teras we ka dieu ngawartosan. Mung aya kitu munya kitu geuning kabujong hujan. Ditu mah cekinten ageungna sapertos dicicikeun we. Aitul hujan teh. Ya sarua we di dieu oge mani ngagobre tapi mang usumna enak teh. Gerai wikantuh nepi ka balocor kitu. Aki Mursid bari tanggah nunjukana bilik. Nunjukana bilik para anu ting garemblong tapak kabocoran. Naku mah cenah Ki Jatun teh nah aya caitanana yen rek kalongo ka kuring. Ari secara terang-terangan mah teu ka kuping. Anjeunna mah teu nyaleos naon-naon mungkin Darwita. Manehna nuju hujan-hujan teh ngadongkapan karorompok. Ngagorah we manehna teh ngawang ngawonkeun ka bapa. Malah antukna mah manehna teh ngajak samiu ka abdi. Marukana panginten abdi sareng bapa teh tacan sae. Kitu kutan. Kumaha tadi jawabna ku Kiraub teh? Aki Mursid ngalelekan. Nya ditolak we. Malih mah ku abdi dijelaskeun ka manehna. Yen mumusuhan sareng sasami teh teu aya saena. Terus taya untungna. Anu pogoh mah mata kreksak we upami derna patelak teh. Kengeng kawon tetep we ruga. Paripaos anu kengeng janten areng, anu kawon janten lebu. Anu antukna rumingkang oge moal samemena margi teu weleh timuru sareng curiga pilih penak sareng musuh. Janten upami tos kitu hirup teh teu benten we ti anu buron. Sareng dipanto tapi logor dina liang jarum. Madraub dalianakeun nyaritana. Bener.
bener kumaha cenah jawabanana. Aki Mursid terus tetelepek. Manehna teh nyarios naon-naon di waler kitu teh ku abdi. Malisa naos hujan ngagebret keneh oge teras we manehna teh amitan wangsul dibelaan hujanan. Anak itu mah geus disangsikeun deui atuh. Pasti Kijatun teh aya maksudna anu teu hadenya. Memang kukubukna mah teu heula oge geus natrat. Yen manehna teh kakuring boga keneh rasa panasaran hayang laksana ngabinasa gitu. Padahal ini sakali 2 kali kuring teh geus minta pangampura ka manehanana. Tina dosa kuring dilakukeun kalawan teu dihaja. Tapi eda tetep manehna mulugul nurutkeun hawa nafsuna. Kakuring boleh teu daekeun mari hampura. Pokna ge cenah teu butuh silih hampura, butuhna oge ku nyawa kuring. Sedengkeun Gusti Allah oge anu Maha Kawasa teu nutup lawang tobat. Manusia anu sakumaha loba dosana oge asal bener-bener tobatna. Bener-bener ngarasa urang loba dosana kanu Maha Kawasa pasti ditampi lantaran Allah mah Ghafurur Rahim. Asal bener-bener we tobatna. Tapi ari pikeun Kijatun mah meureun teu nepi ka dinya pamikiranana. Padahal Gusti Allah tos marentahkeun yen manusia teh kudu daek silih hampura. Dina harti ulah terus ngunek-ngunek kana kasalahan batur. Lantaran manusia oge manusia anu gede hampura teh eta tandaning manusia jembar hatena tur luhur budina. Gadawe hubungan anu geus pegat bisa disambungkeun deui ku jalan silih hampura. Malah dina prungna deui campur gaul teh sok leuwih rak ketibatan samemehna pegat. Contona we andika duaan kapan teu lama jeung kuring teh saukur wawuh muning. Tapi sangeusna urang pareheng sarta sangeusna urang silih hampura ngalobarkeun masing-masing kasalahan kapan hubungan urang teh hayeuna mah leuwih raket leuwih dari sanes. Jadi teteh lah silih hampura teh gede pisan hikmahna. Lantaran lamun manusia geus leungit silih hampura eta ngandung hati manehna ngudagna sifat dendam sarta ngunek-ngunek. Ari dendam apan teu beda we ti bom waktu anu sakali mangsa mah pasti we ngabledug. Ngabledug bitu nimulkeun karuksakan anu kacida hebatna. Silih hampura teh bisa oge jadi ubal pikeun hirup kumuh. Ujalan silih hampura sifat jalma hasud, hiri dengki, kapapada kaula teh bisa disingkirkeun anu akhirna pasti bakal timbul hirup rukun sauyunan, sapapait sabah manis sanes. Tapi dosa kabeh jalma bisa ngajalankeun ana malukanan eta teh. Ngan urang salaku manusia anu boga padoman anu geus dicontohkeun ku Rasulullah nyaeta sahaja anu ngumara-mara. Sada lain sapantasna kudu ambek eta teh setan eta teh. Tapi sabalikna saha-saha anu ngajedog daya kaguam padahal aya dina hal-hal anu sapantasna kudu ambek. Anu kitu mah kalde pingaraneunana. Dan layana kitu tuntunan Nabi
kieu teh ku urang bisa dipake padoman. Anu kumaha senang urang kudu nyandat nafsu oge kumaha urang kudu bertindak sanajan kudu bali jengal warkeun amarah. Kukituna kira Ki Obing jelas meureun. Ku andi kaduaan bisa disawang kumaha pamadegan kaula dina hal anu aya patula-patila jeung Ki Jatun. Reg Aki Mursid eureun nyaritana. Gap kana bako legot manehna nginum ngabasan Ki Corona. Ki Obing jeung Madraub sajongjongan mah ngaharuleng barang manehna geus tamat ngadengen caitan Aki Mursid anu lain bae jelas dina ngebrehkeun pamadeganana oge mangrupa papatah anu kacida gede gunana pikeun maranehanana. Kukituna masing-masing pada ngayakinkeun dina hatena yen Aki Mursid teh lain bae cukup ilmu cemar pangabisa dina urusan lahiriah tapi oge ngabogaan pribadi anu kacida luhurna sarta jemar jiwana. Ceuk paribasa mah Aki Mursid teh kolot tuatuhu nya kolot umurna pantes mun diadaban nya kolet nya kolot jejehanana nya pantes lamun diturut cinekna pantes dipake panyalindungan. Poe eta Ki Obing jeung Madraub teh teu balik deui ka Nangkaruka. Saperkara maranehanna teh geus ngadenge ti Darwita yen peuting engke teh Ki Jatun baris ngadatangan imah Aki Mursid. Atuh kaduana bet kalawan dadak-dadakan pisan. Keur waktu ngobrol keneh Aki Mursid jol-jol nyebret we awakna panas. Mimitina tina babatukan terus ngohkoh taya eureuna. Anu antukna badana nyebret panas kahujanan meureun kamarina. Keur mah hujan kakara turug-turug manehna kukulunuan di luhur menerkeun genteng anu pareupeus. Sanajan awakna teu jebreg oge lantaran make dudukuy tapi kabulusanna geus tangtu. Ieu sababna Ki Obing jeung Madraub teu balik ka Nangkaruka. Pokona mah ngarasa melang ka Aki Mursid mangkaning sasat ka ayana keur gering. Reup magrib Madraub jeung Ki Obing dariuk di tengah imah. Sedengkeun Aki Mursid ngedeng di enggona di baturan ku nini amah. Awakna kalabaki nyebret. Sakitu geus di boboreh teh anger we taya tanda-tanda rerep. Harita mah kabeneran teu turun hujan. Langit renglang pinuh ku bentang anu baranang. Sanajan bulan mah can tembong tapi kaayaan peuting teh teu medem teuing. Masih awas dedeleuan mun lumaku teh moal matak ti tatarajong. Dur bedug di tengah lembur ciceren magrib geus biak diganti isya ngurunyung. Dituturkeun ku melewungna sora anu ajan dieusi uar pangajak ka sakumna manusia. Madraub jeung Ki Obing sajroning dariuk di tengah imah teh hatena mah teu boleh gegebegan sok sieun Ki Jatun ngurunyung datang. Tekaup ngadenge sora anu ngaraket di luar atawa anu ngagepluk ceulina mani rancung ngadedengekeun duanana silih reret papelong-pelong curigaan mah teu wudu we bari hate sesebelakan. Leheung-leheung mun Ki Jatun ngarti yen Aki Mursid keur gering. Kumaha mun murugul ngagugun nafsu karep maksa mirusa ngakaya ka anu sasatna teu walakaya.
mun dilawan ku maranehanana can puguh bisa dielehkeun. Puguh Ki Jatun teh geus kakoncara ahli jurid bitotama wawasena teu beunang dihina basa. Komo ayeuna dina datang redekan karuka teh cenah manehanana entas nyipuh di pangamaruhna ti guruna anu mangkuk di Jampang Kulon bawahan Sukabumi. Sabot kerting haruleng koprak sada anu maduk gamparan di Golodog calengkeung disusul ku sora anu pupuntenan Sidik Sodarwita. Sampurasun Pak Mursid, aya kitu Pak Mursid. Saha? Sanajan apa tapi keburung Madraub nanyakeun. Oh, nuju udur nun Pak Mursid mah. Balik kojengkang Madraub mukakeun panto. Hatena mah geus mimiti ratug tutunggulan. Gening eta sok iya Ki Obing jeung Ki Raup aya di dieu geuningan tetela. Oh syukur anu pupuntenan teh Darwita awasna keur ka anu muka panto teh lantaran Ki Obing nyampeurkeun bari moal cempor. Nye, tanu jungalayan ieu Pak Mursid teh damang. Madraub nemalan. Lain akon beda ngadenge kaula ayeuna deuk datang di ka dieu. Ngadadak aya nu nyelengkeung. Bener teh? Moal tuh tinggal tuh buktosna tuh nuju teh damang Pak Mursid teh. Mohon nuju teh damang. Madraub nemalan bari ngaret ka Ki Jatun anu keur ngabedegah. Oh, bejakeun. Kaula datang rek lagi janji gitu. Ki Jatun teu mirosea kana kateranganna Madraub. Mohon sangam kuring oge nuju teu damang anjeunna teh. Madraub menjelaskeun. Oh, na teu bisa kitu aing bagian. Teu bisa aing bagian. Ki Jatun kawas anu teu ngarti. Nyasat oge atuh nuju teu damang. Madraub nemalan deui. Hatena beuki tambah ratug sok sieun Ki Jatun murugul. Oh, kumaha atuh nya? Ki Jatun nembungkeun pamulah kawas anu bingung. Nya upami bade ngalayat mah mangga teh teuing, mangga atuh calik. Namun upami aya maksad di anu sanes mah nya muge we ulah janten bendu. Rupina Pak Mursid teh moal tiasa nyaosan. Madraub maksakeun neger-neger maneh. Aya randeka keur naon aya dia? Ki Jatun kalakan nanyakeun. Semua nuju ngalayat anu nuju teh damang sun. Jadi kaula teh kudu balik lengoh kitu. Kana kitu rupina mah sun. Madraub nemalan balik tetep ratu. Pantang euy aing mah. Kudu balik tanpa hasil mah pantang keur aing mah. Tapi hari kitu mah teu naon lah. Aing rek banggihan heula. Lain rek kalayan, rek nyarita heula we sakecap dua kecap mah. Ki Jatun maju ngadeukeutan Golodog. Numawi nuju teu damang sun. Madraub satengah ngayakinkeun pamikirna taya perluna ari sakadar rek ngamek mah. Cerewet teuing sia teh. Raup, hayang dihajar ku aing ha. Telebar ku babatok sia teh. Kagor ku aing. Kita oge kadenge ku kaula teh. Ngidinan moal kaula ayeuna rek ugah ha. Ki Jatun mimiti nyaritana heuras. Palona muncareng tandaning getih geus mimiti naik. Sanes sangem abdi oge upami bade ngaliat mah mangga teh teuing gitu.
monggo upami bade nyarios anu teu kantenan mawayahna we sun matak bae langkung parna kanu teu damang madraub tetep teu mikeun hatena ayeuna geus nekad kumaha behna we lantaran Aki Mursyid perlu ditangtayungan. Ya badagong sia Maraub. Badagong teuing saja. Dengekeun deuleu dengekeun kaula mah sangeuk deuleu ngalayan ka musuh gerot satu kabuyutan. Ngakihin deui sia teh. Sumun pami kitu mah saya mulih dewe atuh. Ade. Tapi si Mursyid kudu aya gantina. Dolor si lain. Kijatun antukna jenang tang ka Madaub. Kumaha Raub? Kijatun nya sadek barang mileungeuh Madaub kalah ka cicing teu daek nemalan. Kumaha dae si lain jadi gantina si Mursyid? Atawa ngidinan ka dewek bikeun asup? Ha? Ngawidian mah tetep moal. Hanas abdi kedah janten gentosna Pa Mursyid. Teu janten pamangan upami kedah-kedah teuing mah. Mung ulah majarkeun abdi cucungah ka sepuh we. Madaub bener-bener ayeuna mah geus nekat hatena geus bulet pikeun ngabelaan Pa Mursyid sanajan kudu naruhkeun nyawa sorangan. Puguh lain deui ki obing ngaranjugna barang ningali